Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ya Rabbi Pangeran abdi ku berkahna Kanjeng Nabi ngahasilkeun maksud abdi ngahampura dosa abdi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ya Rabbi Pangeran abdi ku berkahna Kanjeng Nabi ngahasilkeun maksud abdi ngahampura dosa abdi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Bakal datang hiji zaman ka umatna Kanjeng Nabi pada jauh ka ulama pada nyingkiran kiai. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana
waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Allah bakal merebah ya kutiluruh pibilayi hiji nyabut keberkahan ka ahli patani. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Kitu dai tukang dagang sareng jalmi tukang kuli berang penting berusaha tapi henteu mencukupi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Dua bakal ngalindihkeun pamarentah nu teu adil, rakyat dipaksa migawe kana berdosa ka Gusti. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Katiluna bakal maut teu mawa iman ka Gusti, amal ibadahna kosong sabab ilmuna teu terang. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ya Rabbi pangeran abdi ku berkahna Kanjeng Nabi ngahasilkeun maksud abdi
balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Bakal datang hiji zaman ka umatna Kanjeng Nabi pada jauh ka ulama pada nyingkiran kiai. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ya Rabbi pangeran abdi ku berkahna Kanjeng Nabi ngahasilkeun maksud abdi ngahampura dosa abdi. Ya Rabbi pangeran abdi ku berkahna Kanjeng Nabi ngahasilkeun maksud abdi ngahampura dosa abdi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.